Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak yang akan terus menghibur dengan stand up komedi Sunda ya. Di channel MKC TV, harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Saha eta nu dedehem? Si Ujang. Si Ujang Ki nek naon maneh ka dieu cek Ki Kampak teh nya. Ki Kampak keur di daerah Subang, di daerah Soklat. Ki Kampak kan nempo sawah di dinya. Ki nek curhat ku naon? Yeuh cenah ai tatangga uing kunaon nya cenah masih dulur keneh sih diinjeman duit. Ku Ujang teu daekeun mere, medit-medit teuing nya. Nyameureun sia teh boga usaha, sia teh digawe, naon deuleueunana, eueuh deuleueun. Heueuh kitu Ki. Malah ngomongkeun batur eta ka Ki Kampak. Ki Kampak jadi kapancing. Ki manehna mah ubudunya sia Ki. Geuning kukumpul duit teh digunuk-gunuk manehna mah ladang cau, ladang danas, ladang enog bebek, ladang ngalimbah, dikukumpul teh dilebok pisan duit Ki saciwit ge. Daang belaan jeung asin menang 3 bulan. Kadang teu asin jeung sambal hungkul cukup. Cengek jeung uyah direkuh daang. Nek nyambel belaan menta ka batur mun eueuh bawang eueuh cikur teh. Gusti nu agung cek Ki Kampak teh. Manehna mah digunukeun Ki dunya teh. Nyaho teh tujuanana eta digunukeun duit ceukeur naon? Henteu. Sugan ceukeur umroh jajauheun Ki babaraha umroh jelema eta. Entong-entong jeung batur jeung dirina ge pelit. Mun manehna hayang daging hayam balanja ka pasar teh leumpang Ki. Hah? Emang eueuh angkot? Aya, cuman mung kaluar duit Ki. Astagfirullahaladzim. Eta kukumpul duit ubudunya arana. Lamun sedekah, lamun menang misalkeun 30 juta atanapi 50 juta tah eta teh aya hak batur bersihkeun. Ulah sok nyieun aturan sorangan. Misalkeun urang menang 10 juta. Mere 500 teu meunang kudu aturan. Aturan naon? Nya agama. Lamun di negara eta pajak naon? PPN. Jadi sagala sesuatu anu dibeli ku urang eta teh geus mengandung pajak PPN. Boh di Alfamart, Indomart, Tokma, boh rokok naon eta teh di dinya teh geus dipotong. Jadi aya pajak ka negara. Mentak ulah sok meuli anu alaraneh. Meuli mah nu mengandung pajak. Jadi aya sumbangsi urang ka negara. Lamun nu ilegal eueuh kontribusina ka negara, boh urang boh nu ngajualna naon-naon ge produkna. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.